isuk jang tas subuh cuang berangkat jeung mama kali itu ka kebon ka Citemel jeung si Neng oge milu cuang ngala buah da ayeuna keur usum buah-buah kaweni teh atuh jang seungit naik ka bina-bina eta mah rasana ge amis alabatan madu angot mun digulaan mah entak ngaruhi we pokona mah nureuneuh ogan mun ngameu eta mah moal teu langsung ngajuru lah mama masuk kitu Leres mama mangga mama ona eta mah isuk-isuk teh mun sakitar tabuh 5 keur carang-cang tihang keur recetna manuk keur datangna panon poe geus siap-siap pamajikanna si kabayan teh geus nimel atuh anu kakal teh geuning dina daun jeung sambal jeung kulub terong karesep Kang Kabayan pedana we ditimel bareng lumpang kanu rek dituju ka Citemel rek ngala buah moal karungna ge 16 tah datang ke tempat di tempat teh ngan kabayan teh ngan tangah bae bari ngomong nah hatena mani leubeut pisan ieu mah euy wegah ngalana ge kumaha nya ngalana euy asa wegah kieu asa hoream da leubeut-leubeut teuing ngan mitohanna teh keur diuk we geus diuk dina saung sabelah sukuna kana saung sabelah kana taneuh bari ningalikeun tingkahna si kabayan larat leret lalat lelet mang egi mang kana buah ari cek si kabayan teh kumaha atuh ari cek si kabayan teh kieu aduh aing kumaha mawan kumahanya wegah temen ngan cek ari mitohanna teh jang geura naek atuh eta buah tangkal buah mah buahna mah geus leubeut geura naek atuh jang ari cek si kabayan teh ke can dititah ku nu baju beureum teh pamajikanana dengan selalu favoritna make baju beureum karesep manahanana jeung karesep si kabayan jeung si Iteung ngan ari cek pamajikanna teh Kang geura naek atuh kaboro beurang terek naek nu itu teh mending ngebual bae pokona mah naek cicing di luhur napunclit ari cek mitohanna teh jang geura alaan atuh eta buah teh ke can dititah ku nu baju beureum Neng titah atuh si akang ngalaan buah sok ngan ari cek si Neng teh pamajikanana Kang sok atuh alaan da eta mah teu antaparah deui urang wah nu itu teh atuh ngorakeun mending ngebual bae eta buah balasku maluragan ka handap betu ting purubutna loba banu maluragan kabeh teu nyesa hiji-hiji acan eta si buah teh masih kena cicing di luhur
Jang ari geus tamat mangala buah turun atuh Jang. Ke can dititah ku nu baju beureum. Neng titah tuh si Ujang titah turun. Kang turun atuh. Da eta mah kos waduh mani wah teu geblug kawas kalapas samangar turun balas rusuh da titah ku nu baju beureum. Eta mah heheho cicing si kabayan teh. Geus leret kana buah hayang tapi da kumaha carana meureun teu apal. Ngan eta mah cek mitohanna teh Jang atuh geurang ngadahar atuh. Puguh si kabayan geus hayang pisan ngadahar eta kana buah teh da geus ngaruh itu tuh. Ti isuk-isuk can ngadahar hiji-hiji acan. Ari cek si kabayan teh. Ke can dititah ku nu baju beureum. Neng geura titah atuh si Akang sok tara hideng neng mah. Titah dahar mah kudu dititah atuh neng. Kang sok atuh geura nuang. Eta mah dahar selewek hiji-hiji. Selewek teu eureun. Tapi ka turabna ge beda di kodok teh geus ayeuna lak-lak satengah buku teh dilak-lak geus dilak-lakan 2 buku aya geus kacekel eta si buah teh. Aduh. Cilaka 12 ieu leumpang teu bisa geus payegeng. Atuh bayangkeun hiji-hiji ngadahar buah kawe ini anu galede. Ditereuyan hiji-hiji da titah ku si Neng ku nu baju beureum. Da eta mah 2 buku karasa geus aya tadina lak-lakan teh geus aya. Oh ieu buah. Aduh aing cilaka teh geus. Aduh. Ngan ku si Neng teh ditempokeun papayegengan kuduaan ditempokeun. Ke papayegengan kitu ha. Teu nitah teu nanda bingung nitahna. Nganeakan solokan beutan sigana neangan solokan si kabayan teh. Da gitu ngoronang acan. Bingung. Hayang modal tapi teu bisa. Atuh da pinuh kabeh beuteungna ti luhur kabeh kana lak-lakan. Ngan eta mah tong torogong be untung mangih solokan. Papange teh. Eta bingung manehna cangegang da kumaha hese dibeuteunkeun hese ditu hese ieu. Ngan aya lokrak we dihareupeun. Ngan manehna beutik koer beliang puitna. Da eta mah purusut waduh siga manuk puyuh siga manuk piit digebah. Numpuk purusut eta tina liang puit waduh mending ngarei. Boras saparapat atau setengah jam eta ngareina tina liang puit. Si buah teh. Oh, mani ngarahu capek ngabeten keluar kabeh. Tah kitu tingkah si kabayan teh nu mata sok kamalinaan anaeun teh. Eta mah ngalungsar balas capek heueuh lah. Kaditu manu ngadongeng nage puyengeun bet kitu-kitu teuing si kabayan biang tingkah